Saha di dia anu masih keneh make kecap patuangan dina ngalarapkeun basa lemes pikeun sorangan. Hantu dosa, hantu doraka, ngan mun seug milik kana aturan undak usuk basa Sunda, hal eta kurang merenah. Da kecap patuangan mah lemes pikeun batur saluhureun. Lain lemes pikeun diri sorangan. Naon atuh lemes pikeun diri soranganna? Make kecap padaharan. Alhasil, lamun loma jeung babaturan, make kecap beuteung. Lamun lemes pikeun sorangan, make kecap padaharan. Lamun lemes pikeun batur saluhureun, make kecap patuangan. Contoh, kuring poe kamari hanteu indit ka sakola sabab nyeri beuteung. Dipake pikeun loma nalika jeung babaturan. Wengi tadi abdi hanteu mios ka masigit margi nyeri padaharan. Tah eta lemes pikeun diri sorangan. Contoh lemes pikeun batur saluhureun, pun bapa teu